Oke guys, balik deui jeung urang jelema gelo saeutik cabirna. Jadi ayeuna urang teh jeung sangaran Encep katel. Sitarik atuh. Encep katel. Oh, jadi ayeuna teh urang teh ieu teh jeung barudak. Barudakna atuh mana barudakna? Nah, jadi ayeuna teh urang teh jeung barudak hayang diajar kendang. Jadi lain sayangna diajar ieu teh kan kendang teh alat tradisional, alat musik tradisional anu ku urang kudu tetap dilestarikeun. Betul nama. Salah. Bila urang teh hayang ngamumule budaya Sunda. Kan urang teh asal teh ti Sunda, urang lahir ti darah Sunda, manya urang ek mapohokeun alat tradisional anu tiba heula geus dipake ku kokolot urang, ku leluhur urang gitu. Nah, jadi urang teh kudu ngamumule gitu. Jadi kudu dibudayakeun lah. Lamun teh ku urang ku saha deui gitu tah. Nya kitu bener Bang. Jadi saacana lanjutkeun videona, urang nyarankeun lah ka marane bantu urang subscribe channel urang. Tetot. Nah, sok lah ayeuna ulah seueur cumarios urang lebet kana tutor kendangna. Kalau labaraya ada sim kuring geus sanes bade ngajarkeun itu ka budak teh nu seueur ieu teh hoyong diajar saurna, tapi sim kuring ge moal ngajarkeun da tapi hoyong ngiring diajar lah sim kuring ge gitu diajar bari ngajarkeun gitu. Ya, urang mulai ulah seueur cumarios anu katurang ku sim kuring we nya. Mimitina tah dasar kendang mah anu kudu jelas suarana teh tah pak tung kudu jelas suarana. Tah mangke heula ari ieu sukuna ai suku teh jang naon eta teh? Tah ieu teh suku teh ka dieu geura kameramen ka dieu. Heuh cicing wae. Tah, si teh kan aya tali dua. Heeh. Sok seueur nu naroskeun ari sampean gunana jang naon cenah. Tah ieu teh matak aya tali teh disadiakeun tali, tah ieu teh dikaitkeun kana ieu sampean teh. Terus nu hiji deui ieu disantelkeun ka dieu. Tah ieu mah bade kumaha we bade ku jempol bade ku naon ieu teh lah. Curug teh curug mun leungeun mah nya. Ieu curug bade kieu kan kumaha enakna kitu tah. Kumaha si laing we. Aku mah bodo amat. Jangan dedetkeun kieu jadi meh aya variasian lah. Jadi dina gendang teh henteu sa. Jadi dina hiji buleud ieu teh henteu hiji dina kendang rampak ieu mah. Tapi seueur gitu tah aya dung, aya dut, aya teb seueur kitu nya. Brut we uningan da engke ge pasti lamun tos ka ieu malah uningan bari gembernya anu leuwih senior teh abi gitu. Sok mulai we. Hayang bisa mang euy. Omah teh yang bisa. Karisok atunya. Diajar mah ulah ka urang euy yang bisa mah. Sabisana we. Anu leuwih senior. Sabisana we urang aya bisa nakol. Eta. Paduli di mah maik nakolan emer. Eta. Bener naon we takolan. Nakolan ping-ping di kitu-kitu tah. Bujur. Bre, ieu si Ilham ping-ping. Pas ayeuna geuning mah lamun hayang tiasa kana gitar, urang teh gagar we kituan. Budu gitu mah nya. Geget biasa gitu. Tutor anu kahiji. Urang kudu lancar heula tentang Nah, kumaha hayang nyobaan heula. Ka dieu muterna ka dieu teh sopan. Geus ka dieu. Wah, sopan. Kumaha tuh? Jadi anu kahiji leungeun katuhu atuh leungeun kenca kumaha kata pisan maneh we. Tah anu kahiji tungtang tungtap. Tah eta sorana teh anu kudu jelas teh. Sok cobaan kumaha? Ya, urang ge da ieu teh diajar heuh. Karena lagi diajar da pasti bisa tuh. Ulah ka ditakol, meh ditakol kudu bismillah heula nu kieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala. Kumaha nakolna tuh bisa. Al-Fatihah tilu balik, ayat kursi, terus hadiah heula ka karuhun. Geus eta ulah jadi ayeuna contohan heula tuh bukan kan geus di. Kumaha? Tang tung pak tah jadi anu kahiji. Tung sok cobaan heula takol hiji. Tah, kitu. Anu kadua bari atuh ham kieu mah aing mah. Anu kadua sok. Tah, anu kadua. Tah. Anu katilu ieu deui ka dieu deui. Tah, anu kaopatna beda. Tah. Wah, kitu mending ngadeg eta mah. Bade nakol bujur janda. Heus. Tah. Soraan ayeuna.
Tah aya. Ham atuh mana yang di santet. Mas ku cebah tuh. Makan di tabah tuh Bisa euy. Oh, kala-kala lancar, lancar. Balik can hatam teh beung geus hatam maneh sina balik ku urang. Di imah ngawiride. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayeuna geus eta na. Ayeuna jeung ieu tong ka bunga, Ieu acan. Dalek ieu hungkul di takot ieu Terus ieu mun ieu mah biasa kaos ngadulag. Nah, Bieu biasa. Nah, ngikeun atuh tong bolak-balik ka batur ka dieu Pokoknya pokoknya. Goda wae Itu mah dianggap naon lah, anggap tungul. Nah, tuh kan mana geus joget sakieu ge. Jadi ayeuna kieu. Ieu. Hiji kan yang ieu. Tiga naon? Terus sok cobaan lah temen ieu. Tes. 1 2 3 tes. Indra teh sorot cenah. Anjing hese euy. Ayeuna mah kieu heula we. Mana di imah? Cingogo. Terus bacaan minta ka Allah ya Allah. Urang yang bisa kenang-kenang. Terus mana datangan ka urang tuluy. Mau kopi ulah. Nah, saya mah euy guys, hayang kopi wae sih ieu mah. Aduh, ayeuna lamun hirup teu ngopi. Alah, geus we bagaikan taman tak berbunga lah. Terus kieu guys, istimewana dina ngopinya kupingkeun. Jadi istimewana kopi cara nginumna ge aya anu kahiji diinum. Kumaha? Tuh bagi-bagi na nya kitu nginum. Anu kadua kieu nginumna salah kitu. Anu tah ieu nu bener mah. Dina ahna aing mah pokona mah kalah ngomongkeun kopi. Ayeuna aya ajarkeun kalah urang boga iklan awas mending halangan wae. Ayeuna nu kadua sok cobaan kieu geura. Tuh kan sepi heuh, teu rame geus krik-krik. Berarti lu ieu Udud, Mang Adeng. Mang Adeng. Yuk, oke. Aduh. Nah, enak kan? Itu naon? Jarcok biasa gitu. Abah. Jarum coklat. Sok tuluy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nu mending sare. Sabab ieu loba baraya anu hayongan tiasa kenang lut. Si Ilham ge ayangeun ayangeun. Aya Habib. Sok amat tuh. Terakhir Ah, ieu karuhun ayo. kalah smoke angel Murid Mang Adeng ieu. Murid Mang Adeng. Sok. Murid Mang Adeng. Kurang aya ngadengekeun lah. Tuh.